Dina ieu kasempatan hanca urang neraskeun hanca pikih nyaeta urang parantos dugi kana bab ngeunaan pepencitan sareng poporowan teh gitu. Nembe dina pepencitanana teu acan kana poporowan. Bentenna ari pepencitan mah satona tos aya tos dicepeng gitu. Ari poporowan mah satona teu acan aya. Tangke teh dina poporowan peryogi dibahas teh sababkan unamina poporowan sifatna teh ngalungkeun pakarang. Nah ngalungkeun tumak, ngalungkeun bedog sugan mah atawa mesatkeun ieu pelor atawa panah kapungkur mah. Atawa nu cara tradisional mah ngalepaskeun anjing pan gitu. Anjing nu dilatih heula teh gitu. Ngan ayeuna mah urang tuntaskeun heula guaran dina pepencitan teh. Upami urang ngukurna kana kahirupan urang anu normal dina waktos ieu gitulah di lembur urang. Panginten teu aya masalah. Da urang hoyong daging ya kantun ka ieu we gitu. Hoyong sasatuan pepencitan gitu kedah mencit nyalira. Tapi upami hirupna di hiji daerah anu minoritas muslimna di dinya gitu. Atanapi nuju nyaba di luar negeri atau hirup jadi orang luar negeri anu eta negara teh lain negara umat Islam maka tangtos peryogi perhatosan anu langkung. Sabab nu namina upami aya tuangan anu mengandung unsur daging di negara-negara anu sanes negara Islam pasti we eta teh haramna teh pasti sabab dipencit mungkin teu nganggo bismillah sanes mungkin deui da pasti gitu. Anu mawi kedah hati-hati. Tah sareng deui urang panginten kedah uninga teh nya urang teh sakalian mencit-mencit manuk piet wae mah gitu. Mencit-mencit hayam gitu. Urang supados terang kumaha aturanana. Mencit entog, mencit domba gitu. Ari lauk mah teu kedah dipencit. Lauk malihan kata nuhun Pak. Malihan upami Bapak maksakeun lauk dipencit hukumna makruh gitu. Keun we lauk simet eta mah dikecualikeun. Berarti bangkena teh halal nu penting teu acan bau gitu. Lamun bau maka haramna teh sanes kupedah bangke ieuna tapi kupedah eta bauna anu kadituna teh bakal jaleupi panyakiteun teh. Tah kamari teh pan parantos ku urang di guar di antawisna teh pepencitan sato teh tah nyaeta anu disebat hulkum nyaeta tikoro teh ya. Tikoro teh ya. Dugikeun ka nya kamari teh geuningan. Tah ayeuna mah urang lajengkeun deui lah gitu di antawis katangtosanana we gitu urang candak poin-poin pentingna. Wala yustaratu fi qat'i dzalika ayakuna daf'atan wahidan. Ieu penting pisan, Bang. Kadang-kadang jalma mempermasalahkeun kieu dina pepencitan teh. Eta 2 kali, eta 3 kali teu sah cenah. Nah eta bedogna ngangkat, nah eta pesona ngangkat, buah-buah teu sah gitu. Ieu teh kadang-kadang jalma teh anu seakan-akan jiga anu ngarti nepikeun ka batur teh cedihan, eta 2 kali gitu, eta 3 kali ngangkat gitu. Jiga anu manehna bener-bener paham. Padahal katerangan anu saanyana sapertoskeun kieu, Pak. Teu disyaratkeun salaresna mah dina pepencitan teh yen kudu kabuktian sakali ngageresel. Adapun keberhasilan dina sakali ngagereselkeun eta sebuah kautamian. Alusna kitu. Sabab ceuk dina kaidah panghade-hadena pepencitan teh nyaeta pangseukeut-seukeutna bedogna gitu. Pangtereh-terehna ngagereselkeun ngagelencengkeun ieuna. Tapi henteu nepikeun ka buntung kadang-kadang kalepasan gitu mencit hayam nepikeun ka buntung ngacleng sirana. Terus timbul patarosan kumata upami mencit hayam nepikeun ka buntung gitu. Da sumanget teuing gitu. Atawa tarik teuing. Maka benerna masih keneh sah ngan pedah hukumna semet nepikeun ka makruh gitu. Jadi di dia digambarkan kumaha palau koto biaksari
saumpamana jalma mencit hayam nepikeun ka 2 kali atau mencit domba mencit naon we lah nepikeun ka langkung ti sakali gitu langkung ti sakali ngagereselkeun bahkan bedogna teh ngangkat gitu bahkan di dieu mah disebatkeun nepikeun ka murag sekalipun murag satona masih keneh hirup gitu satona masih keneh hirup teras langsung si jalma teh nyanak deui ada ngabalikan deui dengan catatan harita keneh wa harita keneh kumaha tah gitu bahkan ieu mah ku batur sekalipun wa khoda ghairoha malahan gitu ku batur ganti jalma gitu ganti jalma mungkin karena maneh aisan maksudna teh tetap nu kedah kurang dipertahankeun masa tungtung jalmana eueuh halangan empet kudu gonta ganti sagala gitu ngan dia mah saumpamana gitu ieu mah misalkeun kasusna teh keur mencit heug si nu mencitna teh kalakah raheut gitu kakeset gitu ku ieuna teh ku badaugna teh gitu ari teh ieuna teh satona teu acan paeh gitu kumaha tah tak kedah seueur nying-nyong gitu teracana kayak gono sanes maka gereselkeun neraskeun gitu kada bismillah deui teu kedah saresna mah ngan bade bismillah deui mah enggak da teu disyaratkeun gitu. Sabab entos naon ieu mah ngalanjutkeun sebenarnya neraskeun kana pamaksadan paniatan anu tadi teh gitu tah dengan catatan kumaha fauron Pak catatan teh nu penting harita keneh di ieu keunana ulah diisukeun maksudna teh ulah nepi diantep gitu kelah ke tenang heula udud heula ngopi heula 1,5 jam ka hareup atau kelah 10 menit mah tah lamun gitu ngahajah diingkeun heula eta mah keneh teh nya jadi haram gitu lamun teh mah ieu paeh gitu gitu jadi urang tah tos terang kieu mah naonnya maksudna teh nya teh kedah ieu lah gitu gitu kabatur teh somo gitu eta 2 kali gitu ngangkat jagana da sah eta teh anapun sakali nepikeun ka tiasa ngagelencengkeun gitu maka eta teh keutamian anak memang gitu utamana eta kudu ari suci ajal itu gitu eta kadang-kadang nu kucing bisa hiper gitu hiper jadi oh itu teh namana teh harkatul madbuh sebatna teh dina bahasa fikih teh naon harkatul madbuh teh memang usikna tos fitrahna sato eta kitu lamun dipencet teh kitu tos putus ieuna pasti gegerepekan tipe-tipe gegerepekanna gumantung karena jenis satona kumaha gitu. Maka eta mah hal anu wajar kumaha carana gitu lepaskeun lamun teh mah sieun ieu sieun ngapung gitu maka kurungan atuh atawa kumaha gitu nu penting ulah kurang ditahan gitu gitu kabur gitu di kurungan sebab teh harkatul mad anu wajar eta usik itu mah nanti tinggal kurang dikondisikeun ulah dugikeun ka kabuk ngapung ngan aya mitos naon geuning kan ngapung jadi naon gitu tuh lamun ieu teh ta intina urang teh eta ketika mencit maka ulah ngaraos leutik laon alit manah kepada bedogna jadi murah ieuna intina masih keneh asalkeun harita keneh langsung disampurnakeun gitu malah sanajan ku batur pan tadi ge disebutkeun ana kitu tuh wala yustaratu wujudul hayatil mustaqirah bahkan teu disyaratkeun eta teh kudu hirup maksudna ketika digereselkeun gitu uratna can putus sadayana gitu gegerepekan gitu tah rek paeh gitu tinggal ieukeun we gitu abdi kantos aya pengalaman rencangan nembe diajar motong hayam gitu kalahkah naon motongna teh cakat kana ieuna ieu kana dadana gitu gereselan bener kumanehanna teh nah cenana teu paeh-paeh ieu teh sabaraha ieu hayam teh geus iya gitu tah ngagoler gitu hayam teh tapi teu paeh-paeh kiceup gitu iya gitu
maka nyata kadah renggrang kantun nya di ieu we di pencit gitu sakumaha kebiasaanna eta. Tadi Ustaz pemikiran tos peso kumaha Ustaz? Nah, gentos peso tadi teh ya memang awalna teknis urang kedah ngusahakeun pan sebaik-baikna sembelihan teh pangsaya-sayana senjatana pesona gitu. Ketika nganuju mencit teu acan sampurna lepas gitu pesona bade gentos peso teu aya masalah gitu. Mangga gitu. Lanjutkan Gitu. Lanjut ya. Atau model-model usuk atau lamping. Jadi teh sesah mencipta teh kumaha carana. Nah, upami eta mah engke eta teh aya aturan bahkan dina hadis eta mah seueur carana. Jadi di candak bagian dina awak eta sato teh anu bakal ngamaotkeun gitu. Mana gitu. Bade ku tombak ditusuk atau bade dipanah atau bade diraheutan. Palabah mana wae anu matak maot. Ngan paling penting nganggo bismillah gitu nalika ieu. Dina kondisi normal mah nya ieu nangan ieu mah kan nya kitu teh. Mohon maka eta mah cari nah bade tina beuteungna, tina lambutna, tina naonna lah. Biasana mana salianti beheung anu tareh kana moot teh, mana naon nya. Gitu. Maka sah gitu. Nya gitu. Kabur heug nyelap gitu. Nya model di TV nu kabur mah ngamuk lah. Nya. Umat langsung dia Nya asal pas ngalepaskeunana ngangge bismillah cari titik anu langsung anu mematikan teh ada pami sesuatu. Ya. Malian kan aya geuningan nu tos sampurna dipencit gitu, tapi geuningan hudang deui lompatan deui aya anu kitu geuningan. Gitu. Dan kadang-kadang gitu, sok aya we kitu gitu. Wa yustaratu fi dabhi adamul mu'in. Salajengna ya. Tadi teh dengan catatan harita keneh nya. Upami ternyata lila gitu kapisahna teh gitu kalakaahkeun heula gitu kana heula gitu. Maka upami badekeun heula eta mah kedah dipastikeun masih keneh si satona teh dina kondisi hirup normal lain ke sakarat gitu tah. Kondisi normal hirup lah gitu. Nah kucap kicau pungkul gitu. Ulah nugikeun ka pas ieu gegerepekan gitu. Ieu can sampurna gegerepekan diantop gitu. Kena heula ke deui sakitu. Karena harita keneh. Misalkan kieu mah kondisina karek gresel gitu. Tapi karek naon nya? Karek samodel raheut lah dina beuheungna teh gitu. Tah si ieu teh masih keneh kaduga nangtung hayamna teh sakeunana eta dombana teh. Eta mah masih keneh aya hirup berarti eta mah teu kada harita gitu. Mangga bade ngopi heula sakeunana heula eta mah mangga gitu. Kan ada jag-jagana itu dombana gitu. Gitu eta. Sarajengna disyaratkeun teu ayana perkara anu ngabantuan karena tereh mautna gitu. Itu disyaratkeun. Contohna kumaha sapertoskeun kieu. Nah, si jalma misalkeun nu mencit saurang mencit gitu kana ieuna ti korona. Terus anu saurang nojos beuteungna misalkeun gitu. Atawa diparieskeun kana ayeuna gitu. Atawa naon dipencet atawa kumaha nya ditajong misalkeun gitu. Maka eta gitu. Tah eta lebat kana pamaksadan ieu gitu disyaratkeun ulah aya nu kitu teh perkara anu matak naon ngabantuan kana tereh maotna gitu. Kudu kumaha kudu maot samaotna tos dipencit gitu. Gitu. Udah dibujang enggal nawe itu dalam eta. Otaknya anu paling apik mah da emang mencit nyalira. Maksudna teh urang teu nyalira nya gengken kan biasa anu urang terang gitu, anu diterapkeun aturanana. Lain kadang-kadang pan di tempat-tempat nyalah dinu tempat-tempat modern mah
kan sanes dipencit da geuningan kelah ka ti corona teh dikoyatan pan barolong gitu geuningan dikoyatan dikoyatan Masih Ustaz. ya Mungkin kan. gitu intina upami urang masih rada ragu urang hayang nu ieu nyata mah balik deui ka urang lah gitu nya gitu Bisa hirup. udah hidup gitu mah kan namina skala besar matang terus dari piraku kudu iya mah gitu kornet sapi masalah halal haram kornet sapi eta mah kembali dina proses ieu nawe naon penyembelihanana teh ya lamun awalna disembelih heula sakumaha katangtosan iki terus eta mah hanya cara pengolahanana nyata mah daya teu masalah dan nu paling aman mah nyewa urang hoyong perdagingan mah nyalira we gitu nah anda ya teukeun wae lah gitu urang teu pati sering ngaraosan makanan-makanan modern gitu bala atawa makal atuh dagingna gitu eta paling apik mah gitu jadi disyaratkan ulah aya perkara anu matak nerehkeun kana paehna eta satu lamun terjadi kitu maka kumaha maka harum makhluk jadi haram sadana gitu wa yusanu lidabi ayyuhidda saprata disunahkeun pikeun anu mencit teh ngasah nyeketan kana bedogna kana pesona ulah rasa maneh ieu mah seukeut ieu mah seukeut teh kitu kadah ieu diyakinkeun sabab beusa cek manehna ieu teh seukeut padahal tos dieukeun mah mintul sehore kadah dipastikeun heula nya kadah di asa we gitu sabab pang saya-sayana pepencitan nya eta pang saya-sayana eta pang seukeut-seukeutna alatna ulah lalawara gitu mencit ku peso catut misalkan aya najan barudak gitu nya kantos ninggal barudak hareureuy meureunna mencit japati ku peso catut gitu abang barudak gitu nya atuh teu paeh-paeh jadi paehna teh selain ku dipencit ku dianiayana wa yakuna baisul tarahu dzabiha jeung kudu dikondisikeun ulah dina kaayaan pas mencit teh katingali ku sato nu lainna kadana mah kitu ulah mencit di hareupeun sapi babaturanana ulah nganggap sapele da sapi kita teh boga rasaan doma gitu doma gitu. Atuh kan wae cenah pirage sato nah henteu pirage sato gitu da sato ge kita lah makhluk Allah gitu sarua bisa ngomong gitu sarua tuh jadi nyata lah kondisi jadi iya memang sanes anu ieu mah hukumna sanes wajib tapi ieu mah hukumna sunnah nya nu tadi mah wajib nu tadi teh anu naon ulah aya nu ngabantuan teh kana tereh maut eta mah wajib kondisi kitu teh ieu mah hukumna sunnah ngasah peso pokona mah rek rarasaan seukeut rek mintul pokona mah sunnah diasah gitu misalnya teras deui pas sunahana deui teh mun mencit ulah di deketeun sato lainna sabab bisa wae satona teh kita meureunna aduh ieu jalma teh teu boga pisan pri kesatawaan cenah ieu mah bisa-bisa ngalaknat gitu dina hatena teh atawa dina rarasaanna da sato ge boga rarasaan teh gitu teu bener cenah si ieu mah ieu gitu bisa-bisa engke cek ieu mah ngalaknat gitu kanu ieu teh nya teras wa yuwajjiha bihatahulil kiblat sareng diadepkeun ka kiblat tah hukumna ngadepkeun ka kiblat dina pepencitan hukumna sunnah yaitu sanes wajib sunnah pan di urang biasana gini disangharepkeun ka
dan disangigirkeun ka belah kencana gitu. Pikeun anu mencitna ku katuhu gitu. Aya nu mencitna ku kenca mah disangigirkeunana ka katuhuna gitu. Aya kitu nu mencit ku kenca nya aya wae gitu. Mungkin aya. Sareng si jalmana oge disunahkeun madep ka kiblat. Tah, terus saumpamana terjadi gitu. Tak ieu urang terang tiasa ngabedakeun mana nu sunahna, mana nu wajibna, teh engke bilih gitu urang ninggal. Anu mencit ternyata henteu madep ka kiblat, teu kedah mempermasalahkeun masalah halal haramna dah sah eta teh. Da mencit bari nyadap madep ka kiblatna dina mencit eta hukumna sunnah. Wa yakula ing dadabiha nalika mencitna ucapkeun kumaha minimal bismillah. Minimal bismillah. Atanapi bismillahi Allahu akbar teh. Sok aya anu pertaruhan sederhana. Nah, cenah henteu bismillahirrahmanirrahim gitu. Pan biasana urang ngaos bismillah teh ngangge irrahmanirrahim cenah gitu. Tah, ieu bahasa walaran para ulama kieu cenah. Coba cenah ku anjeun hartikeun naon bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma Allah anu maha welas anu maha asih gitu. Cik ari kira-kira mencit eta welas asih henteu cenah gitu. Gitu. Matak digentos bahasana cenah. Keur mencit mah bismillahi Allahu akbar. Tapi bismillah unggul mangga. Abdi cenah bade praktek kumaha tuh aos-aosanana. Ya lah, pokona mah upami Bapak bade mencit secara ieu mah tungtunan ieuna lah kitu aosan-aosanana gitu. Nu penting mah di dinya teh urang disunahkeun ngaos syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ngaos shalawat ieu hukumna sunnah deh. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atanapi minimal kitu shalawatna. Tah teras tinggal tambah mencit. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu pas Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Tangke panginten upami dina ekah dina kurban teh eta mah aya doa anu khusus gitu aosanana anu khusus ngan ieu mah mencit secara umum gitu. Nu penting mah aya syahadat we urang syahadat heula terus shalawat terus bismillahi Allahu akbar. Sakitu ge sah. Pada pepencitan. Bau tas secara teori dina bab pepencitan teh diantawis anu matak ngaieukeun bau teh sabab ieu teh henteu ngondisikeun kana ieu naon aliran darah saur tukang mencit anu mahir gitu. Jadi nalika ngagereselkeun bedog teh dina kaayaan keur ngabuang napas. Kumaha atuh cara ngukurna? Urang we dibarengan ku napas urang, dicoba. Gitu urang teh. Gitu. Pas miceun geresel ke urang teh gitu. Maka insyaallah pepencitan dagingna moal bau gitu. Jadi dina pas ngabuang. Mencet aya api anu tukang mencet. Kalau capena secara teori nama gitu. Tapi dah kadang-kadang kaparangan biasa ngondisikeun kadang-kadang teu gitu. Nalika ieu teh. Nya kitu ngukurna mah akurkeun sareng napas urang. Begitu miceun langsung bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kalah ka ieu cenah pesona kalah ka murah tadi teh ulah gemper gitu. Ulah bingung, canak deui, geresel deui gitu. Kadang-kadang kitu teh apa? Kadang-kadang sok jadi beban teh keur nu mencit teh gitu di paralong gitu. Eta 2 kali eta 3 kali padahal secara ieu aturan mah tiasa wae. Hatta mah hanya masalah keutamaan saja. Nah, itu kan aya dengan ijarat kalau mencit 2 kali tak harap ada tuh bisa mencit 2 kali
Sama. Itu ngawas saya itu ngawas itu. Ya gitu. Eta mah gitu mah jadi supaya henteu kubatur we nu masjid mah berarti. supaya teu kubatur. Kadieuna seueur pengembangan metode-metodena teh. Nu bedog panjang gitu. Malahan teu diringkus-ringkus acan geuningan. Gitu. Si sapi nanti ku di talian teu dicepengan gitu. Kiresel ke dina ya bisa seueur lah dari video-video ngakaret teh geuningan gitu. Ayeuna mah. Terus kumaha deui sareng ulah ku ismi Muhammad, ulah ku bismi Muhammad misalkan jadi lapad Allahna digantos ku Muhammad teu tiasa. Sanajan Muhammad Nabi dina urusan ieu mah teu tiasa dianggo dina pebencitan. Sabab masalah ngahirupan ngamawatan nyawa eta mah urusan Allah, wewenang Allah. Ulah jadi kreatif gitu. Bismillah, bismi Muhammad misalkan gitu. Salah gitu. Tapi kalau belum ada di masjid, jarang sholatnya kurang itu. Jalma anu jarang salat masjid gitu. Jalmi anu jarang salat selama dia teh orang anu beriman, punya keimanan, ngaku iman ka Allah, iman ka Rasulullah, da urang ge apal ieu teh babaturan urang gitu. Umat Islam kan beda salatna bulang betong gitu. Kumaha tau upami kitu? Maka hukumna masih keneh sah. Islam. Mun Islam. Bujang-bujang kitu pan. Iya ge ahlul kitab teh orang-orang Yahudi Nasrani anu kapungkur gitu. Geus boboh pantara salat gitu kan teu salat masih keneh sah. Jadi ahlul kitab anu kapungkur teh anu masih sami keyakinan teh masih keneh neraskeun keyakinan ti Nabi Ibrahim gitu. Masih keneh percaya bahkan percaya karena umat karena Nabi Muhammad gitu di masa yang akan datang di zaman baheulana teh gitu. Jadi henteu ahlul kitab anu henteu mengpar lah tina keimanan. Penu ayeuna mah ahli kitab nu ayeuna mah tama tos nya ahli kitab teh Nasrani sareng Yahudi. Ayeuna mah jadi Kristen gitu. Tak kapungkur masih keneh sami eta teh. Nganti zaman Nabi Isa diangkat ku Allah tak 100 tahun kemudian timbul robahna keyakinan. Tiba-tiba jadi ngayakinkeun Allah teh aya anakna gitu. Aya Tuhan anak teh ya, Tuhan ibu gitu. 100 tahun kemudian saantosna Nabi Isa diangkat teh ayana teh. Ayeuna mah nya tos robah we gitu. Jadi upami ayeuna mah nyalah contohna orang Kristen misalkan anu mangmencitkeun urang nya haram we gitu. Salajengna wa ayu sholli wa yusallim ala nabi sareng disunahkeun ngaos sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal kitu we. Minimal sholawat ka Kangjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad cekap sakitu ge. Paling minimal teh sholawat minimal. Kenapi bahasana sallallahu ala Muhammad. Wala tahilu da biha bismin ghairihi ta'ala. Teu sah lamun mencit ku nama salian Allah. Teu sah. Lamun untuk kunami Allah teu sah. Kumaha can lamun ku sifat Allah tah sami eta ge ulah digentos kedah ku nami Allah. Panami Allah teh seueur Asmaul Husna, urang digentos we gitu. Gitu Bismillahirrahman misalkanana tawa Bismil Kudus gitu, Bismissalam, apa ieu Asmaul Husna pan seueur. Ya Muhaimin, ya Salam, ya Mukmin gini nya. Ya Wahab, ya Rozak, Bismi Rozak. Kita bisi pahili sareng Rojak Mang Ojak urang mana gitu. Jadi ulah digantos gitu. Sami sareng sumpah teu tiasa digantos. Bismillah gitu. Wantud bahul bakor wal ghanam wal khil fi halakiha. Satu sabangsaning sapi, domba, kuda eta mah dipencitna dina halqohna. Halqoh teh ti koro anu nyayeuna lah.
luhur gitu. Nya pokona mah sakitar sesakeun we samet dua ieu mah gitu ka luhur teh gitu. Dua jari gitu kan jari. Tah soalna engke benten upami ninggang di onta mah sanes di luhurna tapi di dieu nu caket kana dadan onta. Tak aya kantos ninggal video geuning mencet onta mah jadi santai gitu geuning. Di dongkangan we kitu dikoet gitu. Cereg darahna teh mancer. Jeung ngarumpuyu pae. Jadi urang da geuningan pepencitan teh aduh mun ripuh salambur di urang pepencitan. Sampai cai mah. Dibandingkan mau beres. Nya gitu. Karena mencetna ieu teh geuning tadi di gigireun sato nu lain. Aya geuning batur manu cukup mencit domba teh punya lira cukup si ceulina teh ditutupkeun kana panonna geuning bahkan ku manehna sorangan gitu. Aya anu kitu. Salajengna kondisikeun tadi teh dina cara naon nyangigirkeunana teh ya gitu. Rijan biha al aisar ka kenca pikeun jalma anu mencitna ku leungeun katuhuna teh ya supaya ngagampilkeun gitu kanu mencitna. Upami gampilna ternyata kera mencitna ku nu kenca ya berarti sabalikna disangigirkeunna teh ka belah katuhuna. Wa imsaku ra'si bil yasar. Sareng ieu na teh sirahna dicakalan ku tangan kencana masdudatan kuwa imma di talian mah enggak cenah di talian goiro rizlihal yumna tapi di dieu mah kecuali kajaba sukuna anu katuhu cenah tama antepkeun we cenah kitu kata di urang kumaha ngondisikeunana ya kitu supaya naon supaya manehanana teh boga naon lolongkrang keur naon keur usik sabada dipencit gitu ulah kaborogod gitu ngalepaskeun nyawana teh sasakeun gitu termasuk tepangita anu memungkinkeun mah urang dieukeun teh naon atuh mencit nu rada lembut mah embe gitu di mencit sapi najeh moal nya eta urang mah sok nya kitu teh ya gitu di urang teh memang sah lamun bicara masalah ieu mah aturan mah sah gitu kan pada memang teu acan utami gitu cara pepencitanana lamun sah mah nya sah halalnya halal dagingna ngan tadi teh ya masih kena aya unsur nganyeri satona teh ya mencit di hareupeunana teh ya terus diringkus di borogod sakabehanana di antawisna di bujeng enggal nanti ya di urang mah di bujeng enggal wantun harul ibil bila batiha ari onta mah dina ieu na teh ya sebatna teh labatuha tah salajengna wa yustahabu qat'ul wajadain wadajain disunahkeun sunah hukumna mutuskeun kana dua urat wahuma arqani pisobhatail unuk dua urat anu aya di belah kenca katuhuna dina beheungna teh tah motongkeun ieu urat nu di dieu Pak anu digigir-gigir ieu hukumna sunah sanes wajib anu wajib mah anu mana tah ieu anu di tengah-tengah ti koro sareng non kerongkongan sebenarnya anu ageng jiga selang teh eta anu wajibna mah tah anu ieu mah ieu tah urat nadi dieu tah ieu mah hukumna teh sunat eta berarti urang ulah waka angker gitu lah dina dina masalah mencit jadi sanajan ieu na henteu pegat tah ieu na tapi pegat sampurna sah keneh halal keneh ieu mah da hukumna sunat gitu. Hukumna teh sunat. Tah intina urang teh ieu ayeuna dina bab
nya pepencitan kedah teh sabab memang Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ke dina Al-Qur'an langsung dina surat Al-Maidah. Al-Maidah teh panamina teh hidangan, makanan. Memang ayat dina surat eta nu awal-awal ngeningakeun masalah pepencitan, masalah tuangeun, itu mana nu halal, mana nu haram. Di antawisna ayat 3, hurimat alaikumul maitah. Diharamkeun pikeun aranjeun kabeh al maitah, bangke. Bangke teh naon? Nyaeta anu maot, anu paeh, anu henteu disembelih. Anu henteu disembelih kalayan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wadam sareng getih. Pergetihan pokona mah haram hukumna. Marus cenah kapungkur mah naon teh marus. Marus hukumna mah haram. Getih naon? Mah pergetihan we. Getih manusia, getih sato, getih naon. Hukumna haram. Walahmul khinzir sareng daging babi. Daging babi bagong langsungnya eta nepikeun ke langsung dina Al-Qur'an ku alun. Kan kadang-kadang sok aya jalma anu duka heureuy, duka bodoh cenah. Pan dina Al-Qur'an mah aya ge cenah eta teh kur daging babi wungkul da henteu disebutkeun geuning daging anjing mah berarti anjing halal gitu. Pan dasar dina dalil teh sanes Al-Qur'an wungkul. Aya hadis gitu. Eta mah kapendakna seueur dina hadis. Nu namina anjing mah gitu. Sebab Nabi kantos ngadawukeun di antawisna gitu. Anu maksudna teh kieu. Jalma anu ngukut anjing gitu. Anu henteu aya manfaat ngukut anjingna teh gitu. Ieu mah biasa we ngukut gitu, lain keur poporowan, lain keur naon gitu. Maka cenah eta teh setiap hari teh dikurangan pahala kasayan teh cenah gitu. Gitu. Tah dumasa di antawisna kana hadis eta para ulama berkesimpulan, oh berarti anjing teh hukumna haram nih. Najis haram. Jeung seueur keterangan anu sanes. Ari eta anjing Ashabul Kahfi cenah kumaha? Nah, eta mah pengecualian. Eta mah datos langsung nasna tina Al-Qur'an. Anjing Ashabul Kahfi teh ngaranna teh Kitmir mah. Jadi eta anjing teh satungtung Ashabul Kahfi can peureum gitu. Malahan tos peureum oge ngajanteng we di guha teh gitu. Naon memantau gitu bisi aya jalma anu ieu anu menakan gitu karena ayana Ashabul Kahfi di dieu. Wa ma uhilla li ghairillah sareng diharamkeun anu dipencit anu teu nganggo nami Allah, teu ngangge asma Allah, hukumna haram. Berarti nu katabrak, nu katubruk, nu kagencet gitu. Eta hukumna haram. Sebab teu ngangge asma Allah. Wal munkhaniqah tuh sareng anu tadi teh anu kacekek gitu. Wal mauqudah sareng anu kapeupeuh. Wal mutaraddiah sareng anu jatuh teh gitu. Anu labuh. Gitu. Sareng anu digadil gitu, diadu nepikeun ka paehna gitu. Hayam jeung hayam diadu nepikeun ka paehna gitu. Haram tah. Sareng anu di wa ma akala sab'u ilama dakaitum sareng anu di gegel ku atanapi nya digegel ku sato anu ieu teh anu galak teh hayam gitu ada kajaba lamun sempat dipencit heula tuh lamun pas diterakeman mah gitu naon masih kena hirup terus geus dieu teh gitu ku si careuh teh urang teh langsung direbut dipencit gitu eta mah masih kene halal eta mah gitu masih kene halal gitu kajaba lamun hanca manehanana gitu tah eta mah teu haram eta mah hanca careuh urang dieu saperti kan dina poporoan teh Pak ayam morote ku anjing geuningan tah teh anjingna teh diseratkeun kudu meunang ngalatih ulah anjing-anjing nu aya di urang gitu anjing nu ngalatih kangge poporoan da anjing nu meunang ngalatih pikeun moromat teh tara ieu naon tara ngegel teh dilatihna teh tara ngegel nepikeun ka bohak nepikeun ka hancur gitu tapi moro gitu paling ngegel sukuna gitu tah henteu nepikeun ka ngegel beheungna terus disedot geutina kumanehna henteu tah sanaos urang panginten teu da urang sanes poporowan sareng sanes tukang bencit nya minimal urang terang gitu
Sedang urang teh ngerasa tenang geuningan sapertoskeun tadi ya haji geuningan. Jadi ulah kupeda 2 kali tiba-tiba ya haram. Teu kitu si horeng gitu. Eta mah tukang mencitna sieun kasoro bisi batu. Tos nit-nitnya lah urang cekakeun sakieu lah panginten. Urang cekakeun mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan tambih-tambih pangartos urang sadaya dina ilmu syariah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup kalayan doa saku jaga sasarengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.